Lamun di istri mah nya uang 7.000 teh kangge balanjaan tah kaos kieu lamun dicarok ge mah coba ngan kenging rokok 2 batangan. Tah ieu teh abi meser sawi 1.000, terus meser daun bawangna 1.000, bawang putihna 1.000, terus tomatna 3.000 sareng jeruk nipisna we 1.000. Tah lamun eta mah wortel nu sisa kamari teh nya guys. Hai, assalamualaikum. Lanjut we keuretan si wortelna ari nipis kitunya da tadi ge ku abi tos dibersihannya tos dikerikan. Da lamun dipasihkan malami mending dikerik we nya nu tere keun we bola di ge nya. Tah ayeuna teh abi bade masak mie goreng kusabab di bumi teh abi gaduh mie telur jadi bade kanggo campuranna ieu sayuranna nya. Terus tong hilap si sawina ge ku abi dipotongan aralit tuh kan sawi 1.000 teh jadi henteu seueur nya. Coba engke menuju mahal deui mah moal kenging sakieu 1.000 meureun aya 5.000 karena tapi pernah meser nya. Kusabab saur teh nuju mirah cuma lamun wortel mah saur teh mahal wae kitu nya kawas daging hayam telur kalau itu nuju mahal gitu nya lamun kawas sawi mah nuju mirah saurna teh. Tah sakantenan we si daun bawangna tomatna pindahkeun kana ieu kana mangkok kusabab bade dikumbahan sakantenan dicana ka kamar mandi gitu nya. Tadi dia ge tadi nabak anu hijina teh seueur seusahaneun guys kusabab abi teh tos nyeuseuh cuma teu acan dibilasnya da bade masak heula nya coba ge bade ngahuapan si dede heula da teu acan dihuapan ieu teh atos sore kitu nya atos siang lah pokona mah kitu nya. Tah ieu sayuranna heula dikumbahan terus sing bersih pokona mah nya tadi ge ku abi dipasihan uyah da bisa aya hileudan teh nya dina sawi masok aya hileud nya kitu nya. Terus lanjut daun bawangna dibersihan. Ieu teh daun bawangna tadi tos diangge saalit ku abi teh jadi teh nya katinggalina saalitnya padahal mah da seueur. Tah kumbahan sing bararasi sadayana atos barasih mah candak we ka mana candak ka dapur mah nya candak euih deui. Tah lanjut we di dieu ku abi bade ngeuretan bumbu kanggo mie gorengna nganggo bawang bodas bawang beureum bawang putih kitu nya terus ngangge cengek terus ngangge tomatna sabeulah we nya. Tah dinten ayeuna mah serba iris tah mina na kos kieu nya mie naon eta mie kuning mie telur pokona mah nya tangkringkeun si wajan terus bade ditumis bumbuna tah minyakna ge tadi kan ngangge minyak jalan tah kitu nya kabareng meseng ku abi teh teu langsung digebruskeun si bumbuna jadi we hideung kitu nya. Terus pasihan si tomatna lebatkeun tong hilapnya. Tah bumbuna tos seungit mah pasihan we cai saalit heula nya terus pasihan sesending lanjut nya saori alias saos tiram terus ngangge kecap pecin uyah lada bubuk ngari itu we pokona namanya ku abi ge dipasihan gula pasir sasendok mah nya terus udak aduk tuh katinggal mie kental hideung ku tina kecap kitu nya. Terus dicemplungkeun we si mina abi ge mina ngangge sakeping kitu nya sakeping ge ku abi dibagi 2 kitu nya ami gampang mah napannya. Tuh pasihan we cai deui nya da kasaaten mangali padahal kompor tos alit tapi kabarangsang bae nya guys nya. Tuh tos kieu mah nya tos tos asak mina nembe lebatkeun si sayuranna kedah nama tadi teh wortel ti heula nya tapi keun we nya tah sasana kanggo enjing deui masak. Tapi da asak ieu engke wortelna da ku abi di keuretan aripis tuh beuh. Mam jeung nu kieu ge tos abi mah resep maksudna nikmat itu nya ari abi mah mam jeung naon wae ge kitu nya. Tah tos asak mah lanjut we dipaehan si komporna bade dipindahkeun kana piring. Tah dinten ayeuna mah abi teh ngan masak mie goreng we wungkulkeun we da si dede mah tos gaduh laukna nyalira ieu kitu nya. Tah ieu mah kanggo abi we sareng bapana kitu nya. Tah tos beres we ieu teh si pasakan abi teh terus tong hilap dipasihan goreng bawang ami seungit ami enak kitu nya jadi walaupun mam jeung nu kieu wungkul ge tetep nikmat. Tah ieu tos janten we mie goreng abi mie goreng ala-ala kitu nya duka mie goreng naon ieu nya. Iya neng. Tah lanjut ieu abi bade ngahuapan si bocil tah si bocil mah sareng mam sareng ipin-ipin saurna teh da lamun teu jeung ieu sok hararese sia tah nya tu am deui lamun jeung nu kieu mah da karesepna keun we mamahna ningalikeun nya ngamot curug ka icuang